Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber Ki Sunda anu satia satuhu manco di mana wae ayana dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng duriat di luhur ombak bagian katujuh. Ieu anu nganggitna Bapa Entang Sumarna. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Sabab di dia teh memang aya lauk gede anu asalna ti laut kidul ceuk beja baheula ti laut kidul aya lauk gede anu benang dibom ku Belanda cangkorongna oge sagede bos. Ih boa-boa atuh Herni jatnika geus nyangka goreng wae kana nasib Herni teh terus ngahulang saanteng-anteng can arek lumaku. Hayang nyaho ku aing rek diteangan kabeh kulon sugan we panggih sugan dipaling ku bajak laut meureun mun dipaling mah tangtuna ge dibawa dina bargas atawa di panyumputan geurentes hate jatnika bari ngawelah kakulonkeun surubukna parahu teu beda ting surubukna pejit jatnika nu menta eusi kawantu ti kamari can manggih dahareun uyuhan kuat diadu jeung jawara basisir merak oge. Ya Allah mugi Gusti maparinan topek sareng hidayah ka abdi, maparinan jalan nu molongpong sareng maparinan caang narawangan hate abdi. Gesan milarian Herni. Herni di mana atuh anjeun teh geurentesna bari nyalangkrung Cipanon. Tidinya manehna terus nyoloyong teu eureun-eureun najan bari jenglung se ngawelahna oge. Beh lengkop Gunung Rakata di belah kaler aya hiji guha disebut Guha Batu. Pedah banget na eta guha teh di dam atawa di benteng ku batu. Malah pantona oge blag jiga batu duka naon anu dijieuna tapi ari geus nutup. Geus moal aya anu nyangka panto guha tapi batu. Kenca katuhu lawang guha rajeg datangkalan anu ngaroyom mindingan banget guha. Anda jeung Ondi oge memang dibarawa kadinya ku bajak-bajak laut teh eta moal salah di tempat bajak-bajak laut. Ayeuna geus cukup tawanan di karem 2 poe 2 peuting kalawan ku urang dibere kadaharan anu leuwih ngeunah batan kaayaan di lemburna. Coba sina kaluar urang bawa ngariung di dieu sarta dahareunana bawa kapala bajak marentah baladna. Sae Pak tetalangke nutiluan arindit ka jero guha rek nyokot dadahareun sarta ngaluarkeun anda katut Ondi. Di jero guha lain lumayan legana malah aya kamar-kamar dipantoan dibilikan teu beda kawas di imah gedong wae. Hiji kamar tempat anda jeung Ondi dihaja nugarna di ranjangan di kasuran. Disadiaan inuman nu ngarareunah rokok anu marahal tur ngeunah buatan luar negeri dadahareun kayaning roti. Kueh-kueh mararodel komplit bubuahanana apel, cengkir, jeruk garut, gedang jeung rea-rea deui wae. Lain lumayan lobana dihaja diajangkeun pikeun maranehanana. Bajak laut ngaran Jadil ngetrokan panto kamar nu dicicingan ku anda. Saha teteh sim kuring dipiwarang ku Pak Ambar ngaturanan salira duaan tembal Jadil basana lemes sarta lemah lembut. Oh sae buka wae da teu dikunci tembal anda. Berai ku Jadil dibukakeun anda jeung Ondi keur lalangkarakan dina luhur kasur anu empuk bangun nu keur sarenang senang. Diaturanan sakedap ku Bapak Ambar dipayun. Jadil pok nyarita bari seuri nyerengeh. Oh saur pimpinan mangga anda jeung Ondi ting kurubug bangun haragat. Mangga diserangan ku sim kuring ceuk Jadil bari seuri. Mangga ke antos bade di baju heula. Anda jeung Ondi gancang di baraju jeung calana panjang nu beunang ngahaja dibere ku kapala bajak sarta harede pisan. Sanggeus barere sedang dan kakara maranehna arindit babarengan jeung Jadil. Tuh ilikan ku aranjeun 2 jalma eta nu jadi tawanan urang anda kalawan Ondi. Pangrasa kuring kacida tegepna dina badan-badanna pantes jadi hiji balad urang. Malah waktu ku urang disorobot di laut maranehna bari sapisan ngalalawan kalawan tarangkas pisan. Ayeuna ku urang-urang olo
terus latisina jadi balad urang. Kapala bajak atawa Ambar pok nyarita barang rentang-rentang anda jeung Ondi diiringkeun ku Jadil tea. Harita maranehna ngarariung sisi basisir bari nyalang hareupan kadaharan nu ngarareunah jeung inuman-inumanana. Yap, kadarieu para saderek, urang ngobrol di dieu. Ambar mani marah mai ngahiap-hiap ka anda jeung ka Ondi. Mangga dua nana bareng ngadadak jadi katarik ku budi nu manis ti kapala bajak. Cek maranehna bari dariuk bangun anu geus cararongah pisan. Kumaha? Ye, baretah aya di dieu teh? Kapala bajak netep bari marah mai. Oh, kantenan tembalna bari pating serenge. Nuhun ari baretah mah ye. Atuh ayeuna mah ulah ngulowut. Ngobrol-ngobrol di dieu sareng Akang, malih sareng sadaya rerencangan. Ambar suruh ngaserengeh bari marah main akar. Sumuhun, raos niis di dieu mah geuning, walon anda bari seri. Manehna geus kacida katarikna. Oh, geuning bahager ieu kapala bajak teh. Borosieun tadi nama. Malah betah di dieu teh. Dahareun loba, sagala loba, ceuk geurentesna bari ngahulang duanana ge kalemburna mah geus teu inget-ingeteun deui da diwowoy ku bajak. Daya wagalanana ye, upami aye betah mah sareng Akang, urang sasarengan wae sareng Akang di dieu. Malih aye kedah tiasa nurutan Akang jadi pelaut perang di laut. Geura teu kedah milari damal-damal deui, mending jadi pelaut. Ambar nyaritana bari nyerengeh bangun marah mai. Kantenan hoyong nama abdi teh tiasa jadi pelaut nu ulung, malih tiasa bertempur di luhur kapal, kitu deui di darat tembal anda. Gampil atuh, urang belajar wae ku Akang, piranan main angkar, main pedang, tumbak kalawan sakali-kalion ku panah. Oh, atuh nuhun bade dibelajar mah. Iraha kitu, anda maneh hayang geraprak wae diajar ngajago di luhur laut. Mangga ayeuna oge ku Akang diajar di sisi basisir supaya lega. Ngawitan mah urang di darat wae, engke saatosna paham ulin pedang di darat. Engke saatosna paham ulin pedang di darat, nembe di laut. Tembal Ambar bari nyerengeh. Kumaha ye, karsa ayeuna latihan sareng Akang, Jadil nyambungan. Tah, jeung Mang Jadil heula atuh. Urang saksian ku sarerea, saha anu kateter. Ambar nyerengeh bari melong ka anda jeung ka Ondi. Mangga atuh, anda jung nangtung bakatku hayang-hayangna bisa. Ngawitan mah atuh ieu heula pun adi bari ngasongkeun adina. Ah, atuh sareng emang tuang rai mah hitung-hitung emang ngapalkeun deui siasat main pedang. Jung tas ganang tung manehna hayang ngalayanan Ondi, hayang nembongkeun papahamanana. Siapa tuh? Ulah arek ulang-ulang geraprak ngarah tereh. Ambar buru-buru nyiapkeun. Breng sarerea ka sisi basisir pedah arek ngalalajoanan anu tandingan main pedang. Jadil jeung Tasgan nyarekla pedang hiji sewang. Ayo ye, geura cepeng tah pedangna. Ambar nitah bari nyerengeh curugna ngacir nuduhkeun dua pedang anu geus disadiakeun ngagoler di handap dina keusik. Gep anda jeung Ondi geus pada-pada nyakal pedang tuluy nyamperkeun lawana masing-masing. Prit, sora piriwiti Ambar tanda anggar kudu dimimitian. Teu talangke deui bat pedang-pedangna mimiti diaradukeun tungtung pada tungtung. Geus kitu kulawit ka handap, jreng diadu di handap. Seak kagigir, jreng diadu di gigir. Lawun-lawun campuh silih pelitan papinter-pinter nakis paawas-awas panon. Nu campuh teh dua pasangan anak oge taya anu kasebut pinter. Tapi sarua pada tanginas, tangkas jeung rikat. Ondi jeung anda oge atuh data dina geus dilatih silat. Boh penca main bedog, main tumbak atawa pedang jadi teu karaku deui dibandingkeun jeung bajak-bajak anu geus kasebut arulung oge. Teu ieuh kapepet tanding dibere lawan pantar Jadil jeung Tasgan wae mah. Hup, ya, hup, awas, tahan, ya, tahan, creng, preng, sora pedang. Prit, terima kalah anjeun Tasgan. Tasgan sial pedangna ngaceleng terus dipiriwitan ku Ambar nitah eureun. Tasgan ranggah cakakak Ambar seri bangunungeunna.
Hahaha. Tinggal salayan deui, masih kene adu pelit. Nyata Anda jeung Jadil. Siap. Awas. Iya. Tahan. Prit. Terima kalah anjeun Jadil. Ambar mere deui tanggara pedah pedang Jadil maceleng deui ki Jadil ranggah teu bisa ngalawan deui. Hei, keprok pada saderek. Ambar maninya kakak bangun bunga nakar pedah calon anak buah nak geus tembong pangabisana. Prit, prit. Ambar miriwitan balad-balad tanda kudu karumpul. Are kompromi pedah tandingan geus anggeus. Breng karumpul ngariung hareupeun Ambar. Para saderek, ayeuna sim kuring ngarasa bunga, ku ayeuna jago-jago anyar. Buktina saderek Anda jeung Ondi. Kalintang nuhunkeunana ka saderek Ondi, Anda anu geus karasa campur baur ngiring awub ka rombongan pribados kalayan sapara kanca. Bade tumaros ka para saderek anu duaan nyaeta kanu nembe sumping karasa kalayan Ridho jadi rombongan di dieu. Ambar mimiti wawancara jeung nanya karidoan ti dua jelema. Nu sejenna jep jempling tinggal peting rareret ka Ki Anda jeung Ki Ondi. Kangge abdi duaan sareng pun adik kalintang ngaturkeun nuhunna ka bapa. Tos kerasa ngarawatan sim abdi duaan kalayan Ridho panggalih. Abdi bade ngiringan kana tugas-tugas nu bade ditugaskeun ku bapa ka abdi. Tembal Anda minangka ngawakilan adina hareutina narima jadi bajak laut. Nuhun. Tah ieu pisan anu ku bapa disuhunkeun teh. Karidoan salira ayi duaan. Ambar maninya kakak seuri. Kantenan, ieu teh kalintang rog-rogna. Ku ayeuna para saderek nu diantos sami-sami lalebet teh. Jadi lebih pilu nyarita sanajan eleh tandingan oge kuno anyar teu ieu era atawa sirik. Ka para saderek anu sanesna satuju ku ayeuna ieu para saderek nu duaan lalebet ka dieu. Ambar menta heula persetujuan ti sarerea. Satuju, sarerea mani reang. Nuhun, upami satuju mah, tah ayeuna bapa boga hiji hal nu pasti ditugaskeun ka para saderek, kumaha bade dijalankeun. Perkawis naon, mangga geura saurkeun ka abdi, sadaya anu ngantos-ngantos tugas ti bapa. Jadi lepok ngajawab minangka manehna mah wawakilna pisan ti Ambar. Nuhun ari kitu mah. Ambar ngahulang heula. Tak kieu bapa di dieu hiji pimpinan rombongan para bajak sarua wae jeung hiji pimpinan nu ngaran Padalung anu aya di kapal matros. Ngan bedana manehna gede pangaruh duitna jeung loba baladna kaasup hiji pimpinan ti sakabeh bajak laut. Tah anak kitu bapa asa teu ngeunah ceuk ku manehna teh. Ambar unggut-unggutan bari nulak cangkeng. Nah kumaha kitu Pak, cing saurkeun naon nu teu raos manah bapa ti Padalung teh, tanya Jadil. Sirik boga bebenangan pe ku manehna di daharna ari sugan bapa adina atawa saderek bojo saderek Anda. Geuning lain eta si awewe nu keur ku urang dijual ka Padalung teh. Sanes eta Pak, sanes pun bojo, sanes pun adi, nanging abdi mah kengeng maling, tembal Anda. Nya ku bapa oge geus kadenge waktu saderek ngabejakeun hal-halna. Tah ayeuna urang serang kapalna ku urang di mana beunang awewena urang bawa deui sakur-sakur maranehna taluk atawa ancur meureun urang jadi boga kapal. Kumaha satuju? Satuju. Sarerea pating ala jerag. Pada hagat dibawa kana goreng mah da katumanana kana goreng teu beda tinu beuki udud diajak udud tangtu daekeun. Tah ayeuna mah ulah didaguan heula lecetna, upama lecet teh mah buru-buru ku urang serang. Ayeuna mah geura siap-siap pakarang ulah aya nu tinggaleun pedang, tumbak, melah panah kade poho sabab ti ditu aya nu boga pistol sagala. Panasaran urang nu menang di dahar ku batur nu matak hayu urang serbu sing benang ulah eleh geleng ceuk Ambar harita ka balad-baladna. Kumaha Pak, upami istri kengeng ku urang tiasa kabagian jatah sadayana? Ki Jadil nyerenge. Yes, ugo we dibere mah
ngan wayahna bapa heula ambar seuri di banyolan kitu teh. Tah geuning kitu sur bapa, keun wae tilas-tilasna oge nya. Hahaha. Jadilnya kakak atuh ger sararea oge pada sadeuri. Prit, prit, prit. Breng sararea indit saparahuna sarta sapa karangna rek nyerang kapal matros Padalung. Mega bodas ting lalimbung nutupan langit kawas lalangse nu ditutupkeun ku para dewi pedah rek karulem atawa keur alum nguyung sejak ngalamun bari di pajuaran di amparan sepre bodas ngeplak. Teu beda ti Herni nu keur ngalamun ngukut kabingung ngahulang ngabuntel tineng sumoreang kanu anggang geus lawas teu patepung jeung buah ati nu sakitu belana. Engkang hawatos temenan dikantun ku abdi tur tangtos engkang bakal dedeupeunana. Boa-boa engkang bakal milarian abdi atanapi engkang kaleleban abdi terang kalayan tiasa ngaraoskeun kana kacintaan sareng kabelaan engkang ka abdi. Anu sakitu brok-broanana sanes brok-broan ku rejeki nanging brok-broan kacintaanana curucud cipanona nyurucud detahan ku inget kapanutanana. Tengtengen anda ondi anjeun duanana ngadaroreksakeun anjeun teu aya pisan kamanusaan dalah upama kuring teu dipaling ku anjeun kuring cantang tu di dieu. Herni beki nyari mikiran nasibna anu malang geus pindah-pindah tangan ti hiji penjahat ka penjahat lainna tinu jahil kanu jahil sejena. Keur kitu ti luar aya nu kaketrok bari teu antap farah deui bray dibukakeun pantona sanajan dikunci ti jero tepi Padalung oge bogaeun kunci dobalna. Hahaha. Greni nabat nangis geuning palai naon. Padalung nya kakak bari nyamperkeun Herni ka cida ruwaseunana kadatangan Padalung teh lantaran pasti rek maksa deui. Ae Greni kunaon bet kala olohok kadongkapan engkang teh cobi akang bade naros nah masih keneh bade nyegah kana kahayang engkang atanapi bade pasrah. Padalung nyaritana kitu teh bari gek dina ranjang Herni katara nafsuna geus ngalalap parah pikeun Herni kacida sawan kuyana rek lumpat-lumpat ka mana rek cicing pasti dipaksa timbulna gegemeun. Kang teu acan waktosna lebat ka kamar abdi Herni kapaksa nyaritana najan bari pegat-pegat oge nyaritana da kudu ngabela diri. Hahaha. Greni bade iraha deui atuh pasrahna iraha deui waktuna sedang engkangna bade ngaberangkatkeun ieu kapal ka Pulau Buton. Ayeuna mengpeung sae waktosna urang sosonoan heula tembal Padalung bari tambah ngadeuketan. Aduh alim Kang margi teu acan waktosna kapan sanggem abdi oge 3 sasi dicegah abdi paantel kulit sareng hiji pamegat. Herni rada ngeser diukna ngajauhan ka Padalung. Greni tong seueur deui nu diemutan pokona beres. Ayeuna engkang arek menta kabijaksanaan ti Greni engkang menta kapasrahan ti Greni. Padalung teu tahan tuluy ngised-ngised deui ngadeuketan Herni bari teu eureun-eureun awakna ngadegdeg tanda nafsu asmarana geus gede tur ngagolak. Atuh Herni tambah ngarasa sieunun. Tobat Gusti nedapi tulung supados abdi ulah kabenangan kahormatan ku lalaki samodel kieu manehna jumerit dina hatena minta tulung ka pangeran anu musik malikeun dirina. Teu tiasa Kang ulah kieu Kang geuning bet kitu. Aduh alim Kang. Herni masih keneh tetep nyombo ku caritaan anu lemes sugan sadar. Greni kapalang Greni deka sadeui sumambat sedang anjeun geus jadi awewe beulian. Gedawak Herni ditebak pepeteuyanana serta ditarik kana dadana nafsu Padalung ngagugudug. Ceuk saha kuring awewe menang meuli halik Herni jebet nyepak ping-ping Padalung manis sajebetna pisan.
Wow, Padalung lesot ngarasa nyerion. Herni murelang bangun amarah Padalung oge panona molotot bari berem serta dadana rengha peranjug bakat ku nafsu. Anjeun, rek pasrah moal Granny. Padalung nyamperkeun bari rek ngarontok deui. Keluar binatang, hayo keluar. Herni pupunduran nyaritana kasar boga rasa kapalang hirup oge tibatan diranjah kahormatanana mah. Granny, Granny, anjeun teh bedegong. Ayo geura pasrah. Padalung ngadeukeutan deui. Najis binatang. Ae binatang, hayo keluar binatang. Herni terus mundur tapi Padalung tuluy ngudag-ngudag kawas hayam jago ngudag hayam bikang. Pasrah Granny. Najis binatang. Kami suka modar tibatan pasrah ka anjeun. Wah Granny, anjeun teh awewe. Satanaga ge awewe. Moal nyusul ka lalaki. Hayo geura pasrah. Teu pasrah. Awas ieu. Padalung ngarontok Herni beunang kerewek ditewak. Setan. Teu sudi binatang. Teu sudi aing mah. Wah, ayo rek kumaha peta. Anjeun Granny. Ayo jeung engkang. Cebrud kabayana dipebekeun wak muka. Breh ka tembong buah hariguna nu palengker atuh beuki muncul nafsuna. Granny, rek kumaha ayeuna? Hayo. Najis setan, binatang. Herni teterjel budak badug bakat ku nafsu amarah. Najis setan, binatang anjeun teh iblis. Aduh. Moal bisa ngalawan anjeun Granny. Keur kitu dor panto aya nu ngagedor atuh mending ngagebeg Padalung ngalesotkeun teu puguh rarasaanana culang cileung. Brai panto muka lol teh nyaeta Dulga. Aya naon Dulga? Padalung nyorongot beri molotot ka Dulga dumeh manehna arek menang untung bisa maksa Herni kari-kari ku Dulga asa diganggu nepi ka teu tulus. Aya serangan Pak, aya serangan tuh di basisir. Parantos ngareng-reng parahu-parahu musuh anu ngahaja mentangan ku panah. Tembal Dulga bari bangun anu rampang rempeng. Saha? Di mana anu nyerang teh ha? Padalung nanya mani kasit. Duka Pak, margi teu dikenal. Sadayana ngaranggo Teregos Hideung, beungeutna ngan katinggal panon-panonna wungkul. Nu banar maneh teh ha? Leres Pak, enggal bilih kabujang menaraek. Dulga mani geus paciweuh teu puguh. Siapkeun ku anjeun, tentara urang cenah siap. Padalung marentah bari sosorongot. Padalung ngerasa gemper tuluy luncat keluar ninggalkeun Herni. Alhamdulillah Gusti. Abdi salamet tina bahaya. Hampir abdi diroga hala kahormatan. Gereuntes hatena bari gek diuk. Maju! Musuh-musuhna kaburu ngebereg naraek malah geus kana galadag sedang balad-balad Padalung harita kabongohan. Data dina asa pimoaleun aya nu nyerang lantaran ti bareto oge tara aya nu waranieun ka balad-balad Padalung mah sedang ayeuna geus aya nu nyerang. Dor! Ciut! Padalung ngebekas-bekaskeun pistolna tapi balad-balad musuh karasitna kara teu kanyahoan ngagerebegna. Jungjelang tina galadag kapal bari narodongkeun pedang-pedangna. Siap! Padalung gogorowokan sedengkeun kaayaan manehna jeung balad-baladna geus katingkara. Susah ngalawana sarta susah pingjateun. Dor! Maju! Musuh-musuh Padalung tingkalador pedangna mah dirancung. Siap! Dor! Padalung ngebekas-bekaskeun pistolna tapi bari luncat keluar kabur diilikan teh balad-baladna oge geus jungjelang laluncatan kana parahu-parahu bargasna. Da bargas-bargas Padalung teh lain saeutik. Padalung gogorowokan menta didagoan ka balad-baladna. Wei, dagoan! Enggal Pak, enggal lari, enggal. Balad-baladna ngaburu-buru. Dereg-deg Padalung lompat meru bargas, jelang luncat naik bargas, durudud bargas teh dilumpatkeun.
Ari musuh-musuh padalung tekebat ngerudagna da anu dimaraksud oge meureun asalnya ringkah arek dijabel kapalna jeung Herni. Tayalian anu nyerang iwal ti balad Ambar bajak laut ti lengkop Gunung Rakata belah kaler tea. Teu burung hasil gening. Ambar mani caca kakakan bakatku bunga. Kemana ari Herni? Ambar teh ingat ka Herni yen pang manehna nyerang oge hayang menangkeun Herni. Waktosna kabujeng see pamiarsa sakitu nu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.